ya lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir emang kula teu panas kiai makani kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir ketika kula ziarah ka Anizom ka Ki Muhtar ngomong bisa hadir hayu tanggal sekian di mana di Masjid Agung Sukabumi masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Si Abdul Qadir Kiai Anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir si kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil lah ngedoakeun bae panas aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Si Abdul Qadir panggil bang panggil wah tuh rame eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan hulu eta kiai ku Ki Muhtar teh siapa cekula teh deui Ki Muhtar kunaon kikituan atuh mah geus bae dalil bae artinya teh cek agama ge teu beunang berarti nafsu teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nyana ngan teu kudu dikitu-kitu geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae ngadu dalil munazarah ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus lamun nu mimpinna hebat tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae nah ieu mah keur carita Muhammadiyah gregeteun jasa kamaulidan gregeteun karajaban gregeteun ka marhaba jatuh kajeun nya namanya aja aing meresep ketika urang ngadenge Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da eta asana asa Kangjeng Nabi datang ka Madinah teh masyaallah dibayangkeun tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh di bulan purnama alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tala'al teh nanya ka Haji Penik Haji eta tala'al heung ngeunaheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeuna teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen nu penting pujian ka Kangjeng Nabi terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta masyaallah so kira-kira ngirain jasa jangan ngadenge eta ngadenge ieu we ayyuhal mab'utsu fina gitu ka harti kurang ya Allah atawa eta salat badar ilahi salimil umma minal afati wan nikmah ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atawa eta berjanji sok geura ulang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeuranggan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siata mah isin tawadu datang ka imah dahar datang ka imah ngaberkat datang ka mana-mana menta Kangjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nya teh urang kahartikeun masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajeun nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadirran fi dhall barakati ala mana huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku tolol
Muhammadiyah goblok. Anu kos kitu enggak, surang mah terus bae urang sholawat biasa, ya Nabi salam biasa, geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa, ya teh bae geus kos kitu urang. Masya Allah. Ieu naon ya? Hasil tafakur. Wauh ka Kangjeng Nabi. Setelah wauh ka Kangjeng Nabi, wauh ka Allah. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Ya, Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan. Bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini. Huwa illa nadhirum mubin. Teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir, tukang nyingsieun anu nyata. Mere petunjuk kade. Mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka Sopa. Naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka Bukit Sopa. Nunggeus ka Mekah mah kabayang Sopa Marwah. Mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan Sopa, boga anak kadua Marwah. Jadi adik kakak ngaranna Sopa Marwah. Bah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina. Lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Heuh beneran mah lain lalagaan ieu mah di Kresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan. Budak horeng deui ka Sopa ka Marwah mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh cenah mamang nyok budak nyok kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Ulah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah. Sia endek ka Sopa ka Marwah mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana isuk-isuk tuh Sopa tuh Marwah toapan ku sia los eta ku cinta-cintana meureun ku cinta-cintana ka Sopa ka Marwah ka Mina ka Muzdalifah araya kabeh ka Arfah aya kabeh anakna teh pake eta ngaranna eta Sopa Marwah kemudian Mina kemudian Muzdalifah kemudian Arfah geus beres moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya Bir Ali meren. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka Bukit Sopa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan anu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun ku aja. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy. Ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan kitu. Ditarongtong, ya Bani anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ka masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad kunaon ngagero-gero kos kitunya atunya namanya bae ulah ka urang-urang cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka tah mantak ieu ayat da ieu bejakeun Muhammad anjeun teh teu edan saeutik ge teu edan make saeutik ge ti mana min tidak lapat jinnah min jinnah edan ngaranna henteu aya minan berarti boro-boro edan gede edan leutik ente sama sekali mun dibongkar make bahasa bilagah panjang ngan pihartina kitu bae tah urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ieu adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan nah eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu tu min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa
nadhirum mubin. Oh deui Kangjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsenan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we alhamdulillahirabbil alamin. Pikir kakarak hiji awalam yatafakkaru ngahaja supaya orang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ka Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru wallahu a'lam.